Hayu urang babahanan pikeun bekel pibalikeun sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan. Lamun urang rek mikiran hirup teh kamalinaan geura teang pibeukeulun kana jalan pi surgaeun. Harta banda nu di dunya dipake amal solehna pikeun nyafaatan jaga ngadukung asup ka surga. Ciri datang na kiamah loba panyakit nu aneh neangan ubarna susah angin ku zikir ka Allah. Matak hayu buru mikir ieu zaman entos akhir. Matak hayu buru lilir ka Gusti Allah berzikir. Mun ajal waktuna datang urang moal bisa mumpang moal bisa dihalang-halang geus waktuna jadi bugang. Harta banda anu loba urang moal bisa mawa ngan amal anu dibawa batur urang anu bela. Mana sobat mana dulur henteu maturan di kubur sumawana ambihan umur nu puguh loba nu paur. Hanjakal aduh hanjakal tegetol sadia amal padahal geuning padahal ngan amal nu jadi beukeul. Teu kumaha hanjakalan pan teu kurang nu ngelingan pek geura tunggu hisaban geura jawab ku sorangan. Ti yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi sareng guru-guru abdi sareng kulawargi abdi ngiring Gusti ka sawarga sareng dulur-dulur abdi ngiring Gusti ka surgana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.